keadaan di luhur. Abdi Ramasani Bahtiar. Abdi Raisa Irianti. Abdi Aisyah Dina Latifah. Abdi Saira Besadua. Abdi Akbar dan Pertama. Dongeng. Dongeng nyaeta wangun karya sastra anu mangrupa carita dina basa lancaran anu eusina ngandung unsur pamohalan atau taasup akal. Tips nulis dongeng hiji, nangtukeun inti carita. Pilih tema jeung amarat moralna, tuluy netepkeun saha tokohna jeung di mana oge iraha tempat kejadian caritana. Terus kadua, ngatur alur anu pikabitaeun. Mimitian kubu buka, masalah puncak konflik nepi ka rengse. Tambahkeun unsur unik atau magis supaya beda ti dongeng sejen. Bahasa anu mata katarik. Pilih kecap anu basajan tapi bisa ngajadikeun pamaca serta ngabayangkeun suasana serta ulangi frasa penting supaya gampang dihafalkeun. Tips jeung maca dongeng, memaham jeung nyiapkeun bacaan, pahami isi jeung alur carita, latihan artikulasi jeung siapkeun alat paraga lamun perlu. Ngatur sora jeung ekspres, make intonasi laju maca volume mimik jeung kontak panon anu nyalaukeun jeung anu karakter atawa suasana carita. Tambahkan suasana. Teu di titik anu penting, tambahkan unsur humor atau dramatisasi, sangkan pamiarsa kanisa ulah. Teknik nyaritakeun carita, hafalan plot utama, improvisasi lamun poho, jeung gunakeun basa anu cocok jeung umur pamiarsa. Gunakeun ekspresi jeung suara, pake intonasi, efek suara, gerakan awak, gestur jeung ekspresi rarai pikeun ngahirupkeun carita. Pedangkeun interaksi jeung kesan, ajak pandenge, pikeun auh, atur tempo jeung reureuh sarta tungtungan ku pesan moral anu jelas. Bulan ngadongeng anu hade priogi persiapan matang, pangaturan sora jeung ekspresi anu pas oge, interaksi jeung pamirsa sangkan carita henteu ngan ukur kaharti tapi oge karasa hirup tur nginget di pikiran pangadenge. Nuhun hapunten pilih salah kecap di kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.